Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Sampurasun wargi-wargi sadayana haturan wilujeng patepangri sareng pribados di Mojang Desa Channel. Alhamdulillah dina dinten anu cirah ieu pribados tos adi Kampung Cibuntu, Desa Karya Bakti, Kecamatan Parung Ponteng, Tasikmalaya. Kangge ninggal kaendahan alam nu aya di palihan ieu oge rumah-rumah terpencilna hayu urang tinggal sasarengan. Nah wargi-wargi sadaya di palihan ditu aya hiji bumi anu mencil tinu sanes anu posisina teh di tengah sawah. Namun katingalina teh asri janten hayu urang tinggal sasarengan. Alhamdulillah. Gimana dengan sekali? Bisa mikir pasti di terminal Lembang. Dupi sareng bapak saha? Bapak Yaya. Bapak Yaya. Bapak biasa Dupi bapak tos sabaraha tahun cari di dia? Nah, kirang langkung 20 tahun. 20 tahun. Asli bapak warga dia? Asli warga juga. Alhamdulillah. Iya meniraosnya ibu bingung hiji-hijina di pali dia. Punya gubuk nih saat bumi mah. Awas bapak gue. Gubuk nih saat bumi. Dupi bapak ieu nuju naon? Ya nuju ieuan kayu nih, belahan kayu buat masak. Oh. Masaknya kan nganggo itu tungku. Wargi-wargi sadaya ibu. Jamang. Ya abi ngiring video kita ibu. Wargi-wargi sadaya salianti bumi naraoseun hiji di tengah sawah. Kangge masakna oge ciri khas ngangge Orang tungku. kampung.
Orang kampung. So kadamel wajib. Oh, janten ibu nate sok ngadamel wajit, bapak Pesanan nate. kamu Kalau ngajak, icalan. Mohon. Atau yang nama nuju liran lah. Liran Ada gelap. teh nu pesen, pamili Pesan. pesen kadang ngadamel. Bisa ente ke pasar ibu. Itu dah. Ayo pesan yang ya sama sekali masuk icalan tuangan. Cara kayak goreng-gorengan gitu. Ngider. Mohon. Nah, janten bapak nate sareng ibu nate sok ngadamelan wajit pesenan. Jadi panginten masak nanya, Bu. Oh, ayo. Lawas. Mohon. Agung gitu. Agung, ya. Mohon. Kompor kan tuh. Juga sewaya-waya neng ai pesanan mah kan ke setiap sasi jadi itu waktu saya pesan ada jadi tara tiap dinten di bumi yoge tempat salah-salah di Bandung ke Icalan Mohon. ngebantu-bantu si ibu di rumah Oh, ke mohon. Icalan Oh, tahu bapak sok ke Bandung? Icalan tahu Sumedang Oh, mohon. di Tahem Lingik mah ai nongkrong Icalan mah di pasar Cara Conong. Mohon. Mangga ibu tuh mohon. Ngapin saya Itu sawias bapak. Kami anu eta ge dari sok namut lah biasa Kak Bang. Kami nu nyuruh eta sok. Pokoknya mah di jema tempat kabur we. Setelah raros apa itu. ya gitu Setelah aram mah pun pamri bada kami nampa mengenyur eta. Di mati ngabihan kena butuh. Pasal yang pamajikan itu di kadieu. Oh, sekitar itu. Dan nu kamari oge nyata kala aramu deh. kami di dia sa anu eta mah kamar pas ada hujan Mendung kan. Itu kala aramung dari Lawas dia. kami teh kami di hujan ya, Bu. Sawah. sawah mah barecek neng kayalah Atuh kalau teh ka jalan gede. mohon oke neng kali itu ta jalan anu ieu ta jalur eta teh Kita ke jalan raya deh. kali itu lurusna ke jalan raya deui ge mentokna di lapang neng Ieu tadinya tuh nya kalbak terus aya jalan anu eta di bawah terus muter mentokna ke lapang Kan si buntu namanya kan. buntu jadi ujung di mana-mana kali unggu gunung Mudah-mudahan jalan hungkul buntu teh. Itu sarana. kedaya we. kalau ke Paluetan mah ka eta persawahan kan neng ujungna kali itu anu ujungna anu di ruang ku ieu ku sultan kan di
bekok ku sultan gitu Oh, na. mohon anu sultan Mohon. Selacang. Nya eta. Lakok. Selacang. Ya. Kan eta si katana urusannya ka sawah. Ya kan mah mun hujan terus menerus gerak satu minggu we banjir. Gaguh-gaguhana katutup ka ulungan. Eta teh tempat naon Bapak? Malaysia teh. Seperti pahamnya nih ada masalah. Eta mah Seur anu ieu nu mangsa. eta mah meurnu ambil kesimpulan mah memang eta mah diambil buat pariwisata we juga nama. Da di luar kampung mah nya kalau setiap minggu anu ge aramang ka dinya. Manawi teh anu Malaysia kitu jeung pada namina sultan. Nya Karang aya eta mah tidak ada sana seorang jauh gitu. Nuhun. kayak ikutin mah tetep pasti paham dengan digana we lamun Kesultanan we ningan urang mah ada anu caket paning keterang teh. kan eta mah jadi kumaha nya ada digana mah model dimasukkeun kana majalah-majalah neng Nuhun. digana mah eta mah Kesultanan. dari ambil kesimpulan naon ada mungkin nerbitkeun Terang, kana anu iya cara. buku-buku gitu tah kan eta mah diambilna model Eta we ningan mohon ari ameng make tempat asa nya. Kami ulang kali teh kami perpisahan beberapa sok kayak Oh, aramang kan. Nuhun aran. Mohon kitu Bapak atur nuhun nya hapunten diwagem waktos nagara ibu kala diajak ngobrol. Bade ningalian heula kali. mangga Mangga. saking tercapai cita-cita. Cibuntu, Desa Karya Bakti, Kecamatan Parung Ponteng, Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur. Insya Allah urang patepang di tina video ge lembur anu sanesna. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi